Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Waman sareng saha jalma. Intaqodo anu narima batal. Naon wudu'uhu. Wuduna itu si eman. Haruma taharam. Alaihi ka itu eman. Naon as-sholatu sholat. Wat-tawafu sareng haram tawaf. Wa hamlul mashafi sareng haram mawa Qur'an. Wa massuhu sareng haram nyaba Qur'an. Illa lisobiyyi kajaba pikeun budak. Liddirosati karana pikeun ngaderes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kayaknya Hancana Kitab Sulamut Taufik halaman 25 Kantun faslun waman intaqada wudu'uhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ari ieu eta hiji pasal. Waman sareng saha jalma. Intaqodo anu narima batal. Naon wudu'uhu. Wuduna itu si eman. Haruma taharam. Alaihi ka itu eman. Naon as-sholatu sholat. Wat-tawafu sareng haram tawaf. Wa hamlul mashafi sareng haram mawa Qur'an. Wa massuhu sareng haram nyaba Qur'an. Illa lisobiyyi kajaba pikeun budak. Liddirosati karana pikeun ngaderes. Wa alal junubi cekap. Halaman sabaraha? 58. Asal berjamaah. Nggak. Ari hukum berjamaah na dina sholat 5 waktuna eta fardu kifayahna dosa kabeh ngantuna parduna kalalakina anu pada merdekana anu pada caricingna alain anu lumakuna anu baleg lalakina nu henteu aya udurna daya gering jeung hujana kenging teu berjamaahna mugi fardu kifayahna mun sawareh migawena bebas tugas nuliana angan teu kabere ganjaran mun salembur pada ngantun sholat pada pacul celan dosa rereaan dosa rereaan naon rereaan teh
dosa sarereaan sakna kurang hiji atunya sakna tamihan hiji deui dosa sarereaan enda berjamaah ngantunkeun sok tamihan sakna hiji deui Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saur kamari jalma anu bade susuci tapi teu manggih cai maka aya kawajiban tayamum. Ngan maksud teu manggih cai di dieu aya opat gambaran. Hiji sama sakali teu aya cai, eta disebutna teu manggih cai. Nomor kadua aya cai mah ngan jang sakalieun mere nginum sato ingon-ingon nya anu dimulyakeun ku sara jiga hayam ari doma sok dibere nginum tara sok doma atunya bisi tara pedah tara aya wadah caian gitu tah nya naon we sato nama nu dimulyakeun ku sara nya ngan lamun rek dipake wudu mahi ngan lamun wudu ieu doma bakal bangkar maka alus keneh bikeun ka doma urang mah tayamum. Nomor katilu aya cai mah ngan kudu dibeli PDAM sal naon per naon per liter per kompan per tangki per liter merenya anu lamun dikocorkeun teh angkana teh maju nih tah heg urang teh teu kaduga meulina tah maka tayamum ya teu kudu nganyuk cai jeung deui moal dianyukeun dari cai mah nomor kaopat nya lamun ku antalna kana cai awak jadi leuwih parah jadi gering lamun antal kana cai teh jadi naon jadi caroplok ta eta oge sami kawajibanana teh tayamum. Salajengna ayeuna lebet kana pasal waman intaqada wuduuhu lamun teh mah aya jalma anu batal wudu atawa teu boga wudu nya. Ari batal wudu mah tadina geus naon? Geus wudu. Ari teu boga wudu mah sama sakali can wudu. Ari urang mah da pernah wudu berarti asupna teh batal wudu sanajan geus 2 poe 2 peuting contona da geus pernah wudu. Lamun can pernah wudu teu boga wudu. Lamun geus pernah wudu batal wudu. Ya, batal wudu teh eusina mah teu boga wudu tah. Jalma anu batal wudu atawa teu boga wudu nya. Maka eta jalma teh diharamkeun pikeun eta jalma ngalaksanakeun salat. Jalma nu teu boga wudu mah ulah wani-wani salat eta teh haram.
salat namah pardon au naplan rek salat fardu atawa salat sunat tas berjamaah isya hitut rek taraweh nya ari wudu da tiris atawa era salat we nurutan batur kajeun engke rek salat deui di imah tama era eta teh haram doraka nya bae urang mah doraka ge nya mangga ari kitu mah gitu. Nah, jadi jalma teu boga wudu haram salat. Kumaha lamun keur di tengah-tengah salat keur sujud rakaat akhir teu kuat bijil angin sanajan teu ka kuping ku baturnya batal salatna teu boga wudu. Tah ulah coba-coba rek dirapihkeun we era ku batur bisi disebut hitut puguh nya ge nya tuluykeun we nepi ka salam engke ek salat deui ieu doraka eta teh nya pegatkeun we lamun sakira-kira batal salatna kudu dipegatkeun kajeun teuing cicing nya keun di dieu moal era ieu da warawuh nya batalkeun we ulah dipaksakeun nepi ka salam gara-gara era nya kajeun teuing doraka teu kenging eta teh au salata jinazatin atawa keur salat mayit ngalayat kanu maot ari di ditu naha salatnya batur sarolat tinggal urang wungkul nu teu salat lalaki urangnya ieu mah teu mawa mukena miluan we salat urang oge bae teu boga wudu oge doraka eta teh nya ngabelaan sunatnya doraka haram eta teh lamun teu wudu heula wa misluha sareng pantarna itu salat janazah sapertikeun mana sajdatut tilawati cenah eta tetep pantarna salat janazah teh sapertikeun sujud tilawah urang mataranya sujud tilawahna oge ari sujud tilawah teh kasunatan sujud nalika urang mendak ayat sajdah dina Al-Qur'an aya ayat sajdahnya anu digigirna sok aya ning sajdah atawa di luhureun ayatna aya gambar kieu ta gambar jiga munara eta teh ayat sajdah sunat sujud tilawah eta teh arosok tadarus mah sok menak ayat sajdah tara encan ayat sajdah teh seueur nya aya 15 tempat pami telepat aya namian luhureun ayatna sareng digigirna ayat sajdah diantawisna ayat sajdah teh nu babari dina tungtung surah Al-Alaq kalla la tuti'hu wasjud waqtaribnya didinya ta aya atawa dina surah As-Sajdah eta oge ayanya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yunin jazaa'am bima kanu yaksibun deui tah didinya atawa dina surah Hamim As-Sajdah atanapi Fussilat nya didinya ge aya wa hum la yasamun seueur garaduh muskilat baheula asatos garaduh aya tah didinya aya nya ayat-ayat sajdah tapi salaresna mah dina Quran ge tos aya cirian luhureun ayatna aya gambar munara teras di atawa digigirna aya tulisan sajdah tah sunat sujud tilawah teh teu benten sapertoskeun sujud syukur osok urang sujud syukur tara deui wae nya nah
Sujud tilawah teh Allah urang bari sujud bari diuk tahiyat awal tuluy Allahu Akbar tah niat sujud tilawah teras we sujud 2 kalinya bacaanana sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Maca deui nu neme nya. Teras Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eta lamun sujud tilawah dina luar salat. Lamun dina jero salat mah keur nangtung nya keur maca surah. Datara maca surah nage nu aya ayat sajadahan mah nya ngoroe Al-Kausar jeung Al-Ikhlas eta nu pendek. Tah lamun maca Quran aya ayat sajadahan tah contoh keur ngimaman kallala tuti huwasjud waqtarib Allahu Akbar langsung sujud heula. Sujud sabada sujud cengkat deui langsung ruku. Tapi lamun makmumna teu terangeun mah bakal jadi bubar salatna. Nah ujug-ujug sujud. Tah jadi kudu dibejaan heula mun rek maca ayat eta mah. Bisi kumaha? Bisi makmumna bingungeun dacan terangeun sadaya. Tah termasuk hal sapertoskeun sujud tilawah eta teh ari teu gaduh abdas mah teu kenging atawa sujud syukur eta oge sami teu kenging. Jiga anu naon nu main bal atawa poli ning sok ningali sujudnya sujud bari dikokolor katingali orat ta eta teh teu janten sujud syukurna mah nya paling ge nya eta mah syukuran lah gitu nya teu janten sujud syukurna mah sabab ari sujud syukur mah kedah katutup orat teras ngangen niat. Ari sujud syukur terang bacaanana Robbi auzi'ni an ashkuroni matakallati an amta wa non alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni fi dzurnan jadi pohon. Bi ibadika sholihin aya nu langsung kadinya nya aya nu anili fiduryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin eta oge aya. Bakatingku tara nya atawa jarang jadi poho deui. Wa syukri wa fi makna sholati khutbatul jum'ati khutbah keur khutbah hitutnya lah kagok daripada era tuluykeun we teu kenging eta teh nya tapi asa rek dituluykeun nya daripada era aduh gogodana eta nya binaan ala annaha badalun min rakaataini sabab ari khutbah teh gaganti khutbah Jumat gaganti min rakaataini tina 2 rakaat salat. Wa kharaja biha khutbatu ghairiha min idin au kusupin au istisqain ngan lamun khutbah di luar khutbah Jumat mah ta eta mah teu kaasupnya keur khutbah Id nya Idul Fitri hitut tuluykeun nya sanajan memang kedah nama gaduh abdas ngan kulantaran eta mah sanes gegentos tina salat nya kan ari khutbah Jumat mah gegentos tina salat ta ari khutbah Id nya Idul Fitri Idul Adha au kusupin atawa salat samagaha ai di urang osok salat samagaha tara kanyahoan nya awistisqoin atawa salat sunat istisqa
soknya tah dina khutbah anu eta sanes dina salatna nya dina khutbahna hitut batal tuluykeun we eta mah nya daripada wudu heula pan istisqa teh eueuh cai tayamum nya heula eta mah mangga we teraskeun nya ngan payun dabu atau harotulaha ari sunat nama susuci sunat nama gaduh abdas lamun batal teh wudu deui atawa lamun teu aya cai mah tayamum afada zalika Muhammadur Romli kitu anu didawuhkeun ku Imam Ar-Romli titiknya wa tawafu sareng kadua haram tawaf kabina-bina nyalamun keur tawaf batal teu wudu sieun tinggalin ku batur keur majauh jaba lamun digagalkeun rugi gitu tah haram tawaf ge lamun teu gaduh abdas bi anwaihi pardon au naplan tawaf namah rek tawaf fardu atawa tawaf sunat nya tawaf fardu dina umroh atawa haji anu fardu tawaf sunat dina umroh atawa haji anu sunat walau finusukin jeung sanajan dina ibadah haji eta oge sami naon sababna li annahu fi makna sholati sabab ari tawaf teh eta samakna jeung salat ieu mah ditingali tina segi naonna tina segi diwajibkeunana wa hamlul mashafi sareng katilu haram mawa Quran teh aya mawa aya nyabak ya aya mawa aya nyabak wa misluhu fi dzalika makutiba lidirosati termasuk mashab atawa Al-Qur'an teh nyaeta makutiba lidirosati perkara anu mana eta perkara teh ditulis pikeun diajar jiga dina whiteboard nya ai white teh bodas ari board teh papan bodas tu jiga itu nulis Al-Qur'an di dinya dicabak doraka eta teh nya teu kenging ieu mah naon ieu mah bor lain Quran sami wae nya kalauhin sapertikeun papan nya atawa naon atawa tulisan-tulisan kaligrafi nu sok aya di masjid jeung digigir di dieu mah eueuh nya tah jadi ku eueuh teh rada alus oge nya jadi moal doraka bisi kacabak nya lamun teh mah tulisan Quran dina tembok heg teu di kurungan nya urang nyabak tembokna doraka eta teh nya kajaba lamun di kurungan teh sok aya pembatas ning tah eta teh keur ngabatasi bahwa tulisan Quran eta teh nepi ka dinya atuh tembokna mah henteu doraka termasuk kaesihi nya kaesuhu ari kaes teh naon peti Al-Qur'an tah jiga ieu Al-Qur'an tuluy aya etana tanaonna kaina nya sanajan Qur'anna di luhur gitu tah nyabak kaina ieu oge doraka nya kumaha tembokna pan antal henteu tembokna mah nya wa mahalul hurmati malam tada daruratun ila hamlihi nya kajaba lamun teh mah madarat aya Quran ngagoler yeuh deukeut durukan urang teu boga wudu bari eueuh kasempatan pikeun wudu lamun teu dicokot ku urang ieu Quran kaduruk salametkeun we eta mah nya tah oge Quran anu dibawa bareng jeung barang tah eta oge meunang nya sapertikeun kumaha tas balanja di pasar dina balanjaanana teh aya minyak aya tahu aya tempe aya tarasi aya Quran nya
ulah ulah dihijikeun jeung Quran tarasi mah aya Quran contohna teh nya dibawa heg urang teu boga wudu ta eta mah tiasa asalkeun diniatan mawa barangnya ngan lamun tas balanja Quran wungkul yeuh nu dibawa teh niatan we barang da tas balanja eta mah teu tiasa sabab barangna naon wungkul Quran wungkulnya. Teras wa masuhu sareng haram nyabak mashab nyabak Quran bi a'dha'il wudu'i ku pirang-pirang anggahota wudu wa ghairiha jeung liana itu a'dha antal kana Al-Qur'an ge lamun urang teu boga wudu mah teu kenging antal nama hareku anggahota wudu jiga kieu tah atawa kulianti anggahota wudu kieu merenya naon ieu lain anggota wudu kan tutupkeun anger eta teh sami nya beda deui ai cempal mah nya beda deui henteu antel eta mah ngan lamun ningali dicempal sapertikeun kana naon Quran nu aya dina petina wae kumaha haram doraka nya lamun teu madarat teuing mah teu kengi ngahajakeun nya dicempal tuluykeun heula walau ghairul maktubi jeung sanajan anu dicabakna teh eta henteu anu ditulis kal hawasi sapertikeun pirang-pirang gigirna mashab kan ari Quran teh tulisanana teh di tengah ari gigirna makan lowong urang malai nyabak Quran nyabak gigirna ieu mah kertas kosong sami eta teh nya sapertikeun hawasi sami eta teh haramna wa masareng perkara tegesna mah kertas zaman ayeuna mah bainal usturi di antara pirang-pirang jajaran antara jajaran kan sok aya nu kosong komo Quran gede mah di dieu we cabakna antara jajaran sami eta oge nya kaya-kaya nyabak Quran wayah rumus sareng haram naon masu jildihi nyabak jilidna atawa kulitna mashab wa alaqatihi sareng talina mashab sok aya cirianing sami eta oge nya kumaha da entos keun we nu entos mah teu apal ti ayeuna kapayun da geus apalnya jadi haram kumaha carana atuh wudu nya nyabak Quran mah maca Quran mah wa kharitotihi sareng wadahna mashab sok aya Quran nu diwadahan nya wasundukin sareng petina aya petina wa ari itu mashab teh pihi eta tetep dina itu sunduk ngan lamun aya petina wungkul bari eueuh Quranan eta mah mangga-mangga wae nya peti Quran anu dicabak jadi haram jadi doraka teh lamun aya Quranan lamun eueuh mah mangga wae eta mah bebas wa kharaja mansukhut tilawati wa kharaja sareng kaluar naon mansukhut tilawati anu aya dina salinan bacaanana mashab wa tauratu sareng kitab Taurat wal Injil tara macan lagi urang mah nya wal ahadisu sareng pirang-pirang kitab hadis mangga kitab mahnya ngan saya nama tetep gaduh abdas sapertikeun ieu kitab ya ari kitab teh bahasa Arab hartos nama naon bukunya kitab teh eta mah mangga nya kenging ngan saya nama gaduh abdas illa lisobiyyi kajaba pikeun budak ayil mumayyizi tegas nama budak anu mumayyiz nya anu tamyiz anu leutik nya hideungan leutik keneh lidirosati pikeun diajar ngaderes budak leutik sok aya titirilikan ning mawa Quran
mangga eta manya da diajarkeun wudu nage ngan kikici perikan wungkul asal pikeun ngaderes lain dipake heureuy eta Quran teh pikeun diajarnya neng pangnyanakeun Quran ke budak leutik ulah gitu manja sabab lain li dirosah eta mah aya li hajati ta'alumi tegasna mah pikeun pangabutuh diajar eta budak naon sababna pangna kenging lianna taklif pastis habit toharoti karna saestuna kataklifna budak leutik mah nya kataklifna budak leutik mah di mana baleg atuhnya keur budak leutik meunang mawa Quran atawa nyaba Quran dimenangkeun keur budak leutik mah nya ngan tetep kitu ari sae nama gaduh abdas diajarkeun sanajan wuduna henteu jadi nya eta kaharaman pikeun jalma anu teu boga wudu titik nggak atuh diserat temana kewang teraskeun deui nya bisa bade angkat keutamaan bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam beberapa hadisnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Baik dalam peribadahan yang hukumnya wajib ataupun sunnah titik dan jika saja seluruh manusia tahu akan keutamaan bulan Ramadan, niscaya semua orang
akan menginginkan seluruh bulan yang berjumlah 12 menjadi bulan Ramadan. Titik tos we. Iga panjang kene. Tos we. Ay buku Ramadan tahun kamari. Aya kene. Masih pasikeun. Oh. Jadi dia ceramah sih. Hal di mana mian? Lanjut. Bubar. Salit deui nu nembe atuh. Tah jadi terus tingali ka dieu bisi terjadi ka urang nya. Budak leutik anu rek diajar ngaji anu ngadares tah eta mah dimeunangkeun nya. Ngan ari dimanfaatkeun mah ulah ku urang nya. Pikeun naon? Mamahna ieu hayang tadarus neng pamukakeun neng ieu tah eta mah teu kenging nya. Kunaon pangna budak dimenangkeun sabab hese ari keur budak mah wuduna can bisaeun nya ari dipapatahan mah kudunya tetep wuduna can bisaeun susucina can bisaeun sedengkeun ari ngajarkeun Quran mah eta teh kudu ka budak ti leuleutik da geus gede mah sok naon sok hese nya. Sok mali ka kolotna. Ngan wa amma idza kana almasu awil hamlu la li ghordin ya. Lamun teh mah eueuh tujuan budak teh ngoprek Quran we resepnya batur mah budak leutik mah ngoprek taneuh atunya ulin teh atawa ngoprek boneka mun awewe ieu mah resepna teh ngoprek Quran teu kenging nya caram ku kolotna auli ghordin akhara atawa tujuan sejen kata baruki sapertikeun pikeun ngalap berkah nya. Payah rumu maka haram terang Quran nu alit terang teu tingali ka dieu heula terang Quran nu alit saageng kieu tah sahanapeun korek nu sok diangge gagantel. Terangnya. Tah. Kan aya Quran nu alit teh tah saageng sahanapeun koreknya, tapi pas dibuka tulisan Quran eta teh nya seueur 2500-an di aksesoris. Bisi katipu aya nu ngajual Quran leutik ka urang yeuh Quran naon istilah teh Quran paranti ngalap berkah hargana 100.000 ulah daeknya. Jang jimat pedah naon tulisanana leutik engke teh ceuk batur teh sok bayangkeun ku ibu ieu nulisna kumaha hese babari eta teh nya nulisna teh da ku mesin. Tah Quran saageng kieu nya tah
diangge tabaruk bari urangna teu boga wudu dipake gagantel kunci motor anu mana kan lamun numpak motor urang teu salawasna boga wudu nya atawa diangge gagantel kunci bumi nya pangpangna mah atawa gagantel naon we nya gagantel tas ta eta mah teu kenging sanajan tujuanana ngalap berkah da leutik-leutik ge eta teh naon Quran nya seueur ayeuna beredar lain ayeuna ti baheula oge seueur nya ngan ka urang mah can dugi nya bisi dugi hek dijual mahal tapang-pangna mah bisi katipu deui urang teh nya teu apal puguh-puguh hargana 2.500 dihargakeun 500.000 ge dibeuli wae teu kenging kama afada zalika ad-Damiri kitu katerangan anu didawuhkeun ku Imam ad-Damiri titik wa haruma alal junubi kantun paharaman pikeun jalma anu gaduh adusaneun wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima alamtana Robbi alimna alladzi yanfa'una Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'lim antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal aman abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.